Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Geus Hanial Tamariniki ti kelas 9A. Di dieu abdi bade ngajelaskeun asal-usul pepes tahu sareng kumaha cara ngadamelna. Asal-usul pepes setelah ti bumi Pasundan. Urang Sunda namian piring anu dibungkus daun ieu nyaeta pais. Bahan utama pikeun ngadamel pepes tiasa nanaon, sakumaha kabiasaan masyarakat Sunda anu sok manpaatkeun alam. Aranjeunna ngeusian pepesna ku naon anu aya. Lauk tina balong, tahu, supa anu tumuh di kebon atanapi leuweung. Bahkan palapa minyak kalapa tiasa dijantenkeun pepes. Teu aya anu terang persis iraha pepes parantos dikenal, atanapi biasa dituang ku urang Sunda. Tapi upami anjeun ningali cara ngadamel sareng proses asak sederhana, anjeun tiasa yakin yen anjeunna parantos sepuh pisan. Di dieu abdi ngadamel pepesna nyalira. Upami anjeun hoyong ngajantenkeun pepes tahu ieu, anjeun kedah nyiapkeun bahan-bahanna heula. Nyaeta tahu, bawang beureum, bawang bodas, jahe, laja, bawang daun, kemangi, tomat, daun salam, sereh, endog, supa, pecin, uyah, cabe beureum, cabe hejo, merica, sareng daun cau. Cara ngadamelna nyaeta nu kahiji potong supa heula, nu kadua rendos jahe, laja, bawang beureum sareng bawang bodas. Nu katilu teras bubuhkeun tahu sareng bumbu anu tos direndos. Nu kaopat tambihkeun endog,